hal hari ieu. Aya kuhe mau Bandungan lapangan poe ieu. Lempang ti subuh kene. Sakabeh jalan nu kaliwatan. Kabehanana nuju ka tempat-tempat nu hararaeun. Asa can fungsi kasaba. Jeung aneh deui. Mentas walungan caina hirup. Baruntah jeung bau. Nyorang leuweung. Pinu jalma-jalma make pakaian ginding. Didasi numpak mobil jeung motor. Gak aya alegi asup ka kota. Pinu bangunan agreng. Tapi usina satu mungkul. Bagong di sudung. Monyet kagak langkung. Buaya calangan ngamangsa satu sejina. Tuluy saja balakna. Aneh. Geus waci haneut moyang. Tapi naon nu dipalebuk cakap leuwih keneh. Tapi ari kuring geurna naon kitu. Make nyebutkeun cakap pami sagala. Asa teu puguh. Naonnya aku ditenan oge. Dingeureun heula. Di dieu. Ngalse ulah keneh ka magrib ieu.
cara naon deui atuh sia teh lah. Lewas. Sabar, Man, sabar. Sabar-sabar 70. Geus dikitukeun, geus dikieukeun. Angger teka pagi. Loba mana tungtungna. Adon, uki pajojeut. Pindah atuh tempatna, Man. Eta. Geus pindah tempat leuwih di 10 kali derek teh. Nah, kudu ka mana deui? Malah kekes. Kek. Ari mana saha? Nya. Ngapakeun atuh, Man? Kuring pun. Oh, aing aman. Rek, kemana mana Jang? Bade. Kagawir maghrib, Man. Hah? Kagawir maghrib. Gawir maghrib. Kagawir maghrib. Gawir maghrib. Tapi, aman boleh kemana? Sarua aing teh. Aman, mana gitu? Ari maneh? Di mana? Ih, hari aman. Kuring teh nanya. Kalah balik nanya. Ah, kapanan geus biasa atuh. Nu ditanya, balik nanya. Hampura atuh, Man. Geuleuh atuh da aing mah. Kapanan? Tadi subuh teh. Idit bareng teh ditu. Nya. Hampura, Man. Poho. Tapi nyala. Asana teh dia mah ini tiheulana. Tapi nah, bet nepikan ieu helaan kuring milik pandeuri. Eta si Sujang pan aing mah sumpang simpang heula sia teh. Iya pan, mah bener tabang diunggang tempat. Diangger teu bener bae. Nya. Sabar, Mang. Abari haok bae caritana. Jeung naha tuh. Maniaka ibu kitu bobowaan teh. Pan aing mati ditumulan geus kudu kieu. Nah, maneh buat kumawani nyarita kitu ka aing. Nah, sakabeh jama geus dibere pancen sewang-sewangan. Alah, Sakabeh jama geus dibere sifat sewang-sewangan. Asana teh aman teu kudu ambek. Upama kuring nanya jika kieu. alah. Maneh mah ngeunah bisa nyarita kitu. Lantaran narima pancen nu hampang. Leumpang keupan. Bisa lumampah bari HS di jalan. Beuh adil. Lain hayang kuring, Man. Lain pamentah kuring deui. Upama kuring bisa menta. Hayang kuring mah cicing di ditu. Teu kudu ngumarak ka dieu lah teh. Budak satepak oge bisa nyarita kitu mah. Oh, cobaan maneh jadi aing. Karas
hirup manusia dan mawawayangan dalam ngatur segalana merek pancen merek kehidupan anu ngabogaan kuring anu ngabogaan aman nu ngabogaan hirup kuring jeung aman urang mau bisa tukeran tempat. Nah, sakali deui ieu lain kaya urang. Upama urang geus ripuh ku pancen geus diragrag nya kari balikeun deui ka nu merekna. Lamun kalah kanyumpatan hirup sorangan asula pake akal jeung budi nu aya dina diri. Sangkan hati cakap tepoekeun hotba mah dewek cabutuh ku hotba maneh cabutuh teu butuh naon dibutuhkeun ku mang ayeuna kaajaiban sangkan ieu tambah dadak sakala bener deui. Umpama ieu takdir meunang teuing ditakdirkeun jadi maneh rup senang leupat-leupat nyangse kebeberatan kubawaan ari meunang bayaran upama geus leutik sarua rugi dewek meunang teu meunang eun kan cikeneh geus dibejakeun kuring upama ama geus teu sanggup ngajalankeun eta pancen nya kari balikeun deui ka nu merekna sababkeun deui ka nu kagungan beres.
majikan. Anu duda sumawonan anu jomblo mah. Kumaha cek mana nu kieu? Ya kitu we. Kitu kumaha? Kajeng budinya teu dipake. Sawajiga amang. Geus lila mana kikituan? Ih, si Amang mah meuni tombong, anak oge panggih. Geus ngajak kikituan. Tuluy sia. Saha nu ngajak kikituan? Keneh naon kikituan. Ih, dewek mah nanya. Geus lila mana kikituan? Maksud teh geus lila maneh jadi awewe lieur. Duh, saha lieur? Princess mah lain awe lieur. Princess mah awe cager normal. Lah, ari cikeneh naon? Nelpon aya asal aya duit urusan beres. Naon ngaranna kitu? Mun bae ungkluk racun mah. Sangeuna siang nyebut ukluk racun tadi. Ari geus naon atuh kitu? Nya. Memang aing ungkluk. Tapi aing mah yang saukluk-uklukkeun awak lantaran butuh. Teu jiga maneh jeung batur-batur maneh. Ngalacurkeun jabatan lantaran kasarakahan. Ngalacurkeun waktu lantaran nuturkeun nafsu. Loba jalma-jalma nu ngalacurkeun hirupna. Hirup dina kasarakahan, kamunafikan, katakaburan, kaegoisan hayang bener sorangan. Teu ngalir
batur susah. Nu penting sorangan senang. Hop. Atos neng, atos. Sabar. Kuring oge naon hati-hati ada di dalam batur teh langsung ngerasa bener sorangan gerak lantaran lu dianggap bener cekurang jangan tuh bener cepatur tadi oge pan amang boga alasan sorangan sarua manehanana oge boga alasan sorangan bener jeung salah lain urusan kurang kena yang mengaturna sing sabar, sing ikhlas. Kapan di aki bawa cempor, nu barisnya angan jajalanan. Campur sagede kitu kan ukur bisa angan saurangan ngumpul. Padahal mah cikeneh teh ulah ngajingjing campur ki. Nah, aku nu ngajingjing naon kitu Nini? Patroman atuh. Ngadah rada badag caangna. Eta nu mata kami nyahkan ini teh. Ini sayang. Hari eta opa awewe nu leuwih geulis. Leuwih seksi ini. Tapi kabehana tuh aya bisa ngelehkeun kasolehan ini. Nah, kami mah tetap pilih Nini. Lantaran ini bisa benar-benar jadi patur dan pangumbaraan. Loh, ya, para narasumber, para bapak menta, sokong nama merentah kamu mah. Enak kayak ki oke, kurang masih kena bisa horoy, ngabodor. Jadi sangat kacau itu karasa. Aki
pisan. Tadi kaos mewek mantra menteri kieu bawa jempol. Ki ini alukan mantra ketok ibadah. Sebarau tade. Punten istilah hampura tina ngambah sagala rumah tangga aya kalana ocon eureui jeung geugeut kalintang butuhna keur mageuhan rasa percaya jeung papada pasanganana sangkan salaki teu kapincut ku awewe sejen sangkan pamajikan teu kairut ku pangirut lalaki lian jeung deui urusan ibadah mah lain urusan nu kolot bungkul dalah kisilah sakabeh oge kudu ibadah mah ulah nu buat geus kolot karek ibadah Jangan berang. Anu ukur jangan ragana wungkul. Jangan cempurna jangan. Tapi kawasan kau jangan batin upoekeun. Rek perang, rek penting. Batin mah tetep kudu dijangan kisilah. Lantaran hakikat mah jajalaneun teh poek. Karumupan ku nafsu. Kahade. Ulah ngasa ukur macaragana wungkul. Cabatin sekali mah. Ya, man, cekuri oge naon? Ulah gancang waktu batur. Sacana apa masalah. Gerak kadali ke eta amanah. Bisi jadi mamalah ka diri sorangan. Nyai. Ih, kunaon da bedun bae. Ih, siapa ini? Siapa? Moa. Cinta aki. Maka barawakeun eta waroja. Moa. Love you so much, baby. Aki sana saukur hayang naren pungkul. Kunaon eta waroja. Beja bedun bae. Nai, kunaon da bedun bae. Timburuk Princesna. Ujur boleh. Timur. Timur kasar. Ka Aki saha eta wanojan teh saha maha penting burung ka Aki saha Aki terangkanlah eta terangkanlah Aki Cicing hola. Awak ngajak hukuman gitu atuh. Ah cicing holanya. Urang tarik heula. Nah eta wano jabat tidur ka Aki. Naik. Nah, aku timbul ka Aki. saha coba untuk timbul ka Aki. Geus kolot masih keneh salamantis. Ya kasih Princesna. Boro-boro sakalina aya nu sayang-sayangan. Romantis bedah we aya kahayangna. Geus kajumpanan kahayangna mah ninggalkeun Jangan atuh. Da maneh mah ungluk. Dasar ungluk. Mati. Gitu nya. Tah, gitu cenah. Hareum kuring disayang. Terang
Nyai di alam pangumbaraan sakabe jama terus menang pancen sewang-sewangan sakabe nukaran lapan kurang tak manglupakeun proses malaya kajadian anu ujuk-ujuk malaya jama anu ujuk-ujuk sakabe ngaliwatan proses. Oh, lakonan eta prosesna. Piulah poho, parangan punya ilmuna. Sangkat kurang narima eta proses. Kuka ikhlas, kuka riloan. Nakeun kajeng muni mayarina diri. Lantaran eta rubaris tuntun manusia. Pangijek ilmuna, pamangges pangijek ilmuna, lancar robah, cicing baik dirinya, hijrah cenah, jeung barudak ayeuna mah. Geus khotbah di bae. Dasar ada kapura. Tidak. Amarah, nafsu amarah, ada kisilah, nafsu amarah. Ayo tujukan manusia pada kehancuran. Gerakan alikeun nafsu amarah nu ngawasani diri ulah diandal. Ki, apana? Kudratna manusia nu bisa ngabedakeun jeung makhluk sejenna teh nafsu. Maka carana dalikeunana Akang, eta nu bisa ngadalikeun nafsu amarah. Ulah diluli-luli kisilah gerak kadalikeun. Ulah nungguan nafsu amarah ngawasaan diri. kela. Nafsu teh kan kudrat. Nah, kudu dileungitkeun sagala. Adalikeun, lain dileungitkeun. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, udah kadalikeun tah nafsu amarah nu ngawasani ka diri. Naon bae artina? Hanya mereka itu ka ustaz. Aki penjawab bodoh, isi lahan. Deui, ari bagian mereka terus kedu kitu. Aki, geus hayuan. Ulah dilateuing di dieu. Tuh, panon poe geus insir kulon. Ya, Pak. Lalangkahan jauh keneh deui. Ayo, kajodonan euy ini. Ayo atuh, urang lumapah deui. Bisi kabung asar. Bos asar mah biasana daerah Jamadrin. Atuh, kebiasaan ari ngobrol teh sok monggo sagala-gala. Kan kami masa kalian ngajarankeun pancen. Ingetan kanu poho. Nyaran kanu poekeun. Padis jadi pancen urang ti dituna nih. Ayo istilah. Aki mari kumaha deui. Ayo pilih. Tenang, Aki. Mangga, Aki, ini mugia salamet harus ditunjuk. Keun we kuring bapak neuri. Dan kau ge kasusulah. Aki, Princess mengiring saran Akinya. Ih, ulah. Bisi jadi fitnah. Tuh, itu ieu yang pada jaga kene. Gimana? Ini gitu ke Princess teh. Tuh kan itu Yang bisa tinggal. Thank you.